Tuh para mitra dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Tarung Parebut Gelung karangan Bapak Tatang KS ayeuna teh nincak bagian ke-22 para mitra. Sabada Mang Jaya namatkeun bagian ke-21 ayeuna Mang Jaya bade neraskeun bagian ke-22. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi kalayan kabingahan. Mangga para mitra, ari waktu saatosna salat zuhur teh nu wajib nyaeta salat asar. Jam sabaraha cenah waktuna salat asar nya di mana panon poe tos satangtung cenah cekolot mah nya para mitra nya kirang langkung lah jam 3:30 sonten gitu nya. Mungkin oge tiasa jam 3 langkung jam 3:30 sonten kirang langkung lah para wargi. Dai cek sepuh mah dina panon poe geus satangtung awak urang gitu dina kalangkangna para wargi tah eta waktosna salat asar. Atuh pami waktos duhur pas-pasan manceran cenah ieu para mitra panon poe teh aya di mun-munan gitu. Panon poe aya dina mun-munan kitu nya para mitra saur urang Sunda mah. Mangga atuh nyangakeun wae dongeng nu judulna Tarung Parebut Gelung karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ke-22. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Tarung Parebut Gelung. Ye dongeng para mitra karangan Buat Tatang. Nincak bagian ke-22. Para mitra kaum dangu, dongeng parantos dugi kanalika Jakaria geus nekad. Anjeunna nekad rek maling nyidarsi kitu. Maksad sareng tujuan maling nyidarsi teh aya sanes pikeun ngayakinkeun. Naha kawinna ka Salim teh kulantaran bogoh pada bogoh, suka pada suka atawa aya unsur-unsur paksaan. Ieu hayang ngayakinkeun lah Jakaria ai soal suka pada suka tang tos meureun dilepaskeun deui jika ditu kawin kitu. Namun upami aya unsur paksaan duka ieu. Sedengkeun memang leres. Kawinna nyidarsi ka Jakaria kulantaran kapaksa. Lantaran mun mainana teu dae kawin kapaksa akina disiksa bebeakan. Malah mah lain wae disiksa bisa-bisa ditumpurkeun sadayana kula warga nyidarsi. Sanes nyidarsi. Mangga para wargi urang sami-sami hanca bae ieu dongengna. Mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pang beberahmana. Jakaria terus kaluar deui ti nu lalajo. Kuliwed kanu buni kalawan ngaluarkeun tergos hideung. Nu ukur katingali panon. Rap dipake sabudeurna sirah katutupan kulawon hideung. Giler-giler panon Jakaria gular giler teu beda ti mata heulang ruyuh krek nyamer mamangsa. Serepet Jakaria ngalugas bedog anu meunang ngarebut ti sain nu geus perlaya ditekuk beheungna ti tukang. Harita bedog dipake nurih bilik, srek. Bedog dikeureut-keureutkeun kana bilik lalaunan. Sakapeung reg eureun tuluy ngadepong sabab kareret aya kalangkang jelema ting kojengkang. Sanggeus eueuh dak deui ngeureut bilik, sanggeus rada. Bilik rada gede diturihna tuluy dibedo lalaunan. Ana breh kabeneran pisan bilik teh menang nurih ti gigireun nyidarsi. Lah kadalah kabeneran pisan aing nurih bilik teh nampe ka nyidarsi. Panyana aing nurih bilik palebah kamarna horeng gigireun manehanana nu keur ngareneng jeung si wawelek. Garentas deui hate Jakaria harita nu lalajo wayang. Asa beuki rame sarurak bariting haruit ngadenge haleuangna sora sinen. Parang dalang keur ngigelkeun si cepot bari ngabojeg. Salim meuni asa suka babara katakan. Kitu dinu sejena ting cakakak sedeng nyidarsih mah. Teu mesem-mesem acan tongoy we melenguk budina alum. Cakakak baru minta akina nyidarsih kabawakeun seuri. Atuh Jakaria asa tambah gemes ningali bahru minta babara katakan. Kuayana kitu nafsu Jakaria geus teu kabendung. Ragamang kana bilik anu meunang nurih tuluy dibedo lalaunan. Katingali Salim keur babara katakan keneh bari leungeun sabelah nangkep kana tak-tak nyidarsi. Keur kitu kolongkong leungeun Jakaria ngolongkong,
Kalawan teu loba nu dipikir deui, leungeun Nyi Darsi ditong tak nepi ka kaluar. Atuh Nyi Darsi ngajerit lantaran reuwas. Datang keluar reganyang ku Jakaria dipanggul terus dibawa ngejat ti eta tempat. Atuh Salim jeung nu sejenna raribut ting corowok nyebutkeun Nyi Darsi aya nu ngiwat. Nyi Darsi aya nu ngiwat. Jelema nu keur lalajo wayang pahibut. Samalah kuno salah denge majarkeun kahuruan, bari teu sirikna silih dupat pada hayang init. Hayang nyalametkeun diri, bisi imahna kahuruan. Hayang buru-buru kaluar ti tempat panglalajoanan. Sora awewe harita teh jeung budak ting jarerit ngajadikeun tambah kata hiburan. Jalma nu keur lalajo loba nu blag-blug lalabuh, samalah aya nu kagaleuy. Rupa-rupa ting corowokna jelema, ceuk itu aya nu kahuruan, ceuk ieu aya bangsat. Nepi kata tabuhan wayang ngadak-ngadak eureun. Panayagan aya sababaraha urang jelung-jeleng laluncatan tina panggung. Kitu ting corowokna jalma-jalma. Atuh nu araya di imah boh nu geus sarare, boh nu nyararing kabeh. Pada ting buria kaluar ti masing-masing imahna. Bari sabagian aya nu moal gemolan pakean, aya nu mangul kasur jeung sabangsana. Malah saurang lalaki ngajleng ti imah kaburuan tuluy ngabretak lumpat. Bari lulungu kalawan matak seungsirikeun batur. Ari samping sarung dibeulitkeun kana beheung, ari kahandap mulucun teu dikolor-kolor acan. Pareng paamprok jeung saurang nini-nini nu mamawa gemolan jeung elek hayam bikang. Nini-nini ngarasa reuas jeung sieun, dikira lalaki nu teu make calana teh nu gelo tas ngamuk ti nu hajat. Goak nini-nini ngagoak bari gemolan jeung hayam dilepaskeun. Walau, aya nu gelo, saya nu gelo, tulung aya nu gelo. Cek nini-nini bari terus ngabretak sakalumpat lampet. Sedang lalaki nu disangka gelo lumpat kalebak. Disangka kapal di pasir aya nu gelo. Parang dilebak palebah tampian pisan aya dua urang lalaki. Jeung pamajikanana keur ditarampian gentak ting korejat. Kakara oge rek hanyat kok paamprok jeung lalaki nu bubulucun. Puguh duanan harareuwas disangka mahnya aya nu jelema gelo rek ngarontok. Dua nana salaki jeung pamajikan ngagejebur kana kula. Sedeng anu disangka gelo mah terus lumpat, mapai galeng sawah nepi ka teu balik deui. Para wargi sadaya, harita Salim gentak ka kamar nyokot bedog kalawan teu lila luncat kaburuan. Marentahkeun ka murid-murid kudu ningker lemur sabab Nyi Darsi aya nu ngiwat. Puguh we murid-muridna aya kana 30 urangna buria ka ditu nu ka dieu. Samalah Salim pipilueun saralak sirilik bari cocorwokan. Nitah karayat-rayat nu aya di dinya kalaluar. Kalawan kudu milu ngabantu neangan Nyi Darsi. Atuh kapaksa 1000 kali hoream 1000 kali geus tunuh ge kalaluar. Sabab ku sieun dipahala ku Salim teh. Masyarakat di eta tempat ting alas ruka nu suni bari marawa obor. Ting arenyai nu maksud rek neangan Nyi Darsi. Kitu deui murid-murid Salim meuni teu sirikna sabedogna. Tapi sanajan di alas rak oge kanu suni weleh Nyi Darsi teu kapanggih. Duka teuing ku Jakaria dibawa geus jauh ti eta lemur, duka teuing lamun nyumput di eta tempat. Ku ayana kitu amarah Salim ngagidir. Kadia ngagolakna lahar gunung rek bitu. Gidig Salim ka imah deui sanggeus unggah ka sampak. Masarna keur inghak-inghakan ceurik di sing hareupan kubah ruminta salakina. Nu dipake ceurikna ku masarna mah inggis manehna jeung nu jadi salaki dipahala ku Salim. Entengna dititah neangan Nyi Darsi. Red Salim ngareret ka bah ruminta nu kabeneran bah ruminta. Ngareret ngan teu lila luk tungkul siga nu sieun. Dumeh ningali sorot panon Salim kawas mata macan dibarung ku budi bakatut haseum geuneuk. Sedeng para mitra, semu geuneuk para mitra. Sedeng panayagan wayang golek. Dalang jeung katut sinen ngaharuleng dina panggung. Nu tadi ngageder ayeuna mah ngadak-ngadak simpe. Teu beda 3 angker disada katincak tempatna saharita meuni jempling. Waktu Salim keur mencerong ka bah ruminta, sawatara menit masar mah ceurikna rada leler. Pok tumanya sedeng cimatana masih keneh ramisa. Kumaha atuh Agus si Nyai teh kapendak? Masarna basa-basana meuni sopanaker. Bieu macan kapanggih mah, duka teuing ke mah, sabab ku barudak jeung ku masyarakat di dieu keur pada nareangan. Samalah sakuring lemur ieu ditingker, ku barudak aya kana 30 urangna. Pasti ku timuru abdi mah aya nacan ngejat di lemur. Pasti aya kana di jero lemur. Pasti kapanggihna. Tema Salim basa-basana sederhana.
nya mugi-mugi we sing kapenak atuh Agus. Mama eta we nu dianggo reuasna teh sok sieun si Nyai dikaniaya we. Tada teuing ngababengkangna dina rungkun meureun, cek masarna. Gede karisi inggis nyidarsi di pahala. Wah, kurarasan abdi moal mah. Ngaduka teuing lamun digunasi ka dirina mah. Teuing abdi rek tumanya ka Abah kalawan minta jawaban nu tegas. Terus terang sangkan aya dina kaberesan ka hareupna. Eta saha ngaranna nu ti heula kungsi bantrok ngalamar nyidarsi teh ba? Salim tumanya deui bari ngareret ka Bah Ruminta. Ngaranna mah Jang Tajudin amun kungsi ku Abah dibejakeun. Tema Bah Ruminta lirih. Urang mana? Sun padumukanna mah di Cibuyut lewo. Anak saha? Anak Idinta teh. Lamun kuring ka ditu moal nu bireuk teh nya. Moal sabab manehna mah pituin urang dinya. Ari kitu aya naon Agus nanyakeun ngaran jeung padumukan Jang Tajudin? Bah Ruminta malik tumanya kana maksudna Salim. Ya maksudna mah tayalian rek nyusul Nyidarsi we ka tempatna. Sabab abdi boga timuru. Geus moal saha deui nu kumaha nyieun campelak kitu. Mawa Nyidarsi lamun lain manehna. Eueuh deui nu mikahayang ka Nyidarsi lain lintang ti abdi jeung ngaran Tajudin. Samalah nu ngaku-ngaku ngaran si Kalong Hideung ge pasti manehanana. Pokona kahijina mah pangna ku abdi rek didatangan. Hayang sidik kieu we kana bebeungetanana. Jeung hayang nyaho nepi ka mana ka wani manehna. Sabab satiap lalaki nu kumaha wani ngarebut pamajikan batur kudu saimbang jeung luasna pegatpati. Jelasna satiap boga pagawean kudu wani tanggung jawabna atawa nanggung resikona. Eta kira-kirana Abah rek ngidinan lamun kuring atawa barudak ngadatangan ngaran si Tajudin. Haji pikeun Abah mah moal nyarek moal nita Agus eta mah kumaha pikiran Agus. Sabab Abah mah geus teu ngaboga-boga perkara nu jadi incu. Nu artina mah geus jadi tanggungan Agus. Cek Bah Ruminta teu mere jawaban nu pasti. Cek pikirna sok sieun salah nu tangtu Salim baris ngabarerang. Komo kitu Bah Ruminta geus nyaho jeung karasa tina katelengesan Salim. Nya teu naon ari geus kitu mah. Pasti isukan kuring rek ngajurungan barudak ka Cibuyut. Cek Salim bari malik nu maksud rek kaluar. Nempo murid-murid nu keur ningker lembur. Kakara gerek ngarengkah torojol. Saurang lalaki tengah tubuh tayalian tukang rebab katelah Mang Alnasan. Naon Mang? Salim miheulaan nanya bari mencerong beungut. Aya kaprayogian bari ngadeheus Agus. Nanging kitu ge hatur punten mugi teu janten benu. Mang teh taroskeun utamina mah cek Mang Alnasan. Meni sopan jeung adab bari popoyong kodan. Aya tanyakeun urusan naon? Sumun kumaha perkawisna beuh teh lajengkeun wae sun kitu. Atuh nepi kumaha kitu di kaayaan kieu sun. Nabeuh naon? Sun nabeuh wayang ieu. Rek diteruskeun teh sanu lalajonna Mang Alnasan. Rek dilajuan ku panayagan deui. Geus sidik jelema birat kabeh. Ari daek onaman mana beuh dilalajuan ku panayagan keneh. Teu naon-naon der we ka dinya. Masih rek 2 poe 2 peuting ge. Ada mah burung diparab atuh. Cek Salim budina haseum. Upami kitu mah atuh wios bade sina maruli we Agus. Jeung ka ditu sina barali. Diteruskeun ge hartina. Ari eueuh nu lajona mah. Kumaha nanging perkawis eta na sun Agus? Eta naon? Mun perkawis waragana na beuh sun. Soal biaya mah isuk we sudah aya kira isuk. Engko ana beuna ge candila lain. Kumaha da barudak mah priogin Gus ka tami bumina terbih sun. Atuh badak naon sina ditalangan heula ku dalang. Ari keur ongkos-ongkos nama. Ongkos-ongkos wae aing mah. Cek Salim kawas nu lieur make ditalangan ku dalang. Wah, ieu mah parawargi. Mun aya nu nabeuh model kieu cilaka we. Boga rombongan terus meunang nu mere orderna kieu cilaka we parawargi. Cilaka ieu mah. Bisa-bisa balik ke ngarayap atuh. Balik ngoronang ieu. Kesedihan teh. Aduh. Serejeng di tangan ke panitia teu puguh. Cek si itu ka dieu, cek si ieu ka ditu. Cenah ribut. Aduh ampun. Harita Salim ngajawabna teh cenah kudu ditalangan ku dalang. Atuh ngadenge jawaban Salim kitu. Kawas nu lieur mah kita ditalangan ku dalang sagala Mang Alnasan nyarita deui. Ditalangan ku dalang kumaha Agus sami we dalang ge priogieun Agus. Bisa lamun isuk. Mangga enjing nanging aya mah supados kapasihan we kamu ongkos maruli. Perkawis ageng alit nama nyangakeun kumaha Agus. Jadi kudu ayeuna
Manawi kitu Agus temal Mang Anasan bari tungku teu naon ayeuna ge ngan kabeh jeung dalang-dalangna moal bisa ngalengkah sabab ayeuna kukuring rek dibayar kun kieu cek Salim bari serepet ngalugas bedog puguh Mang Anasan ngaranyug terus unur-unuran sieun bedog Salim ngalabak kana tarang nah make unur-unuran segala lain butuh kun kieu geura ieu pecakan heula ieu kana punuk si lain Anasan makaning bedog dewek kana keneh anyar meunang nyasah ieu Salim ngamangkeun bedog pada Salim ukur nying sieunnan. Sangkan Mang Anasan, ampun, Agus ampun ujang. Mamang mah derma piwarangan sun. Aya paripaos mun suku sambung lengkah bibir sambung lemek sun. Cek Mang Anasan bari pupurungkutan. Bari nungkupan sira. Sanu nita? Itu kidalang sun. Bohong, kadek cek waing. Salim nyentak. Bari ngamangkeun deui bedog atuh Mang Anasan kuat ngahitutan maneh prut. Aduh ampun Agus ujang kasep sauyos mamang bade wangsul teu uyahana keur ngadon majus ya aduh sanes majus Mang Agus mung bade bersin di pengkek jangan bersin ka handap dasar aki-aki cekekeun tetelo sia nyika aduh bade Agus Mang Anasan hitut deui bari gancang turun mika terus berarti jeung panayaganan kadut dahak jeung sinen akhirna sampai serge dibayar ku Salim wah cilaka we nah bae di kieu cilaka we Mitra nu hawi mun dipanggil keur ningali kokona uang kaheula kontanan ngana kitu Jawa mun ningang di kieu wah cilaka aduh nah si Mang Anasan mengkading anjeuna minangka kokolotna tuh tukang gerbabda tukang ngatur penayagan aduh nasib ya urang ngajar sia Bah omatnya ulah kemana-mana abdi rek neang heula barudak sugan aya jana mangga Agus temal bah ruminta jerut Salim turun tuluy ngageding maksud rek neang nepungan murid-muridna nu keur ting alasruk sisi lembur neangan Nyidarsi jeung nu mawa kaburna. Tapi para wargi sakitu di asrah ka mana-mana oge waleh teu kapanggih tapak-tapakna acan. Nepi ka harita geus ampir nyedak kawanci subuh. Eueuh bae euy barudak euy, cek Salim bari nyenyekel bedog. Geus dilagar ti tadina keneh. Aduh, oleh kilanceuk. Di asrah ka mana-mana teu kapanggih. Pantesna mah geus dibawa ngejat kanu jauh ieu mah ye. Daya keneh diwewengkon urang mah sapiraku nepi ka teu beunang. Sabadu neangan sakilobana jaba dibantu ku masyarakat teh. Temal ading bari hanyat ka pasir dituturkeun ku baturna genepan. Sia manusana nya Gus, kumaha dicumanta ka kitu teh? Lamun seug kapanggih geus moal teu tanya deui dicacag bener-bener ku mamang mah. Cek Ki Jagra semu gemeseun. Ku pangrasa dewekna moal asal deui pasti urang Cibuyut euy. Sia urang Cibuyut teh Gus? Ki Jagra mencerong beungeut Salim. Nu bantrok basa ngalamar Nyidarsi. Pira ku Ki Jagra teh apa? Wah, si eta ari ngaranna saha? Cek baru minta mah Tajudin anakna Ki Dinta. Lamun geus nyaho ngaranna padumukan mah jora gue ka ditu atuh Agus. Najan mamang geus sanggup ngadatangan nama tuh. Nya maksud kuring ya kitu. Ngan ulah sorangan sabab bisi manehna loba baladna. Lamun rek ka ditu kudu mau batur bari tong ayeuna isukan we, isuk-isuk. Ari ayeuna bising carape. Jung ayeuna mah geura heula, hitung-hitung ngumpulkeun tenaga. Taina ku ilaing bejakeun baru kabeh ding. Isukan sama merek ngajora goblok si Tajudin kudu ka ari mah heula. Ku dewek rek di papatahan. Jung barejan heula baru ka ditu. Cek Salim bari ngalewas deui. Harita teh balik ka imahna. Kitu de ading jeung Ki Jagra ngabejaan batur-baturna nu masih keneh ting alasrak neangan Nyidarsi. Para mitra kaum dangu, kacaturkeun kira pukul 3:30 subuh. Asmita nu dititah nyusulan baturna geus init ti lemurna samalah geus tepi ka palebah jalan ronaan. Nu rek bras kalemur babakan anu kakalerna teh kalemurna ngerang. Harita Asmita mawa batur aya kana welasna urang kalawan marawa bedog tinggaraplek. Dina cangkengna nu maksudna rek nyusulan Jakaria. Tapi harita Asmita jeung sapada baturna teu waka karebat. Manehna ngadon reureuh heula bari cari ngogo sisi jalan. Meunang setengah jam reureuh bring arinit deui. Tinggar di kakulonkeun.
Na atuh ari tepi kapepengkolan breh katingali ti girang aya abrulan lalaki wungkul. Aya kana welas urangna. Jalan nama pai galengan sawah malah sawareh mageus tarurun jalan-jalan aspal. Harita Asmita gentak ngarandeg bari ngacungkeun leungeun mere isarah sangkan baturna nu ti tukang eureun. Pok saurang batur Asmita nanyakeun pada ngaharewos bari ngadeuketan. Naon Mita? Gila euy itu jelema ti girang kadiekeun. Malah tuh sabagian deui ka jalan aspal euy. Cepal Asmita haharewosan bari panon manco kanu kakara tarurun ti girangeun jalan. Waduh nyawe euy mending ngaleut kitu. Moal rampok mah kitu. Ai ku pangrasa dewek mah rampok euy. Moalnya rampok mending ngabrul kitu. Paling-paling rampok mah tiluan atawa lobana limaan. Pani mah ya walasna urang. Duka teuing lamun batur-baturna nu tas jojoh patutunggalan euy. Pokona mah jeung Jakaria teh pasti maranena keur nyangan Jakaria teh. Cek Asmita boga timuru. Yen eta abrulan batur-baturna nu tas jojoh patutunggalan jeung Jakaria. Tajalian murid-muridna Salim. Sok padahal baladna Tajudin rek ngajorag ka lembur Salim. Sabab Tajudin ngadenge beja yen nyidarsih kapiheulaan dikawin ku Salim. Nu kabeneran harita Tajudin jeung sapada baturna ngadon caricing di sisi jalan. Doh. Tilu balad ye tilu kelompok. Tilu bagian para mitra. Ieu mah ye. Aduh. Tilu musuh ye, tilu bagian ye, balad Salim, balad Tajudin jeung balad Jakaria. Doh. Sedang nu diparabutkeun nya eta mung saurang Nyidarsi. Mangga kumaha terasna dongeng. Sawareh anu ngajalemprak dina kutak. Sawareh anu cingogo ari Tajudin gawena lajag lejeg sisi jalan. Sakapeung gilek manehna kabelah kaler. Sakapeung gilek mali kabelah wetan bari nulak cangkeng. Aduh, aing mah. Kumaha geus ieu pilakuan urang Asmita? Penitung ngadon caricing sisi jalan. Ari teu diteruskeun karunya ka Jang Jakaria tada teuing we. Ngarep-ngarepna ari teruskeun pasti diparegat ku itu. Cek baturna Asmita katelah omen. Ngarasa bingung sabab dina jajaleun rek disorang aya nu ting jaranteng. Kilanan lah dewek rek nanyakeun ka sararea. Cing kira-kirana ari laing narekad terus ini ka ditu. Asmita nanya kana pamadegan baturna. Celengkeung saurang nemalan. Ari pikeun kuring mah. Pokona mah atawa pasti nu sajeuna geus sarua jeung pamadegan kuring. Tibatan balik deui ka lembur atawa ngadonting jarentul kieu. Leuwih hade urang terus kebat di mana itu ujug-ujug nyieun kasar kapaksa ayonan ku sararea. Komo kitu cek timuru Kang Asmita. Moal salah babaturan utas jojoh patutunggalan jeung Kang Jakaria. Teu di ayonan pasti urang ruksak kalawan manehna terus ngajorag ka lembur urang. Nu mata kagok asong, kapalang caramang, kagok borontok, kapalang belang. Urang rawe-rawe entas malang-malang putung we tu ayeuna mana ha? Temal baturna Asmita gede hate. Kumaha nu sejen? Asmita nanyakeun ka nu sejen. Pok nu sejen nemalan meh bareng. Teruskeun iki lanceuk lah teruskeun. Pokna satujuan. Ya ai geus kitu mah geus saluyu mah. Nya mah tuh ngalamun itu teu ngaganggu atawa teu nanya-nanyakeun mah ulah nyieun tina kanaon-naon urang terus kebat. Pokona mah ulah nyieun pucuk ti girang pokona mah kitu. Cek Asmita. Nyaritaan heula babarudak. Geus kitu mah kabeh ting korejat terus laleumpang bangun anu salse henteu nyirikeun aya permaksudan. Kakara oge meunang 4-5 lengka. Tajudin ngageruan batur-baturna rada laun sabab ningali anu ting alabring. Budak siap euy. Itu jalma ting alabring tuh, palang siang rampok boa atawa batur-batur si Salim rek ngajorag ka lembur urang. Mencar kabeh euy. Kayak di mana ku dewek geus dipegat, maraneh gedak gentak ningker. Cek Tajudin mere parentah ka baturna. Kalawan teu leleda sararea ting kuliwed kanu suni. Kabeneran harita caang bulan remeng-remeng rada kahalangan ku mega. Ari katamah-tamah geus nyedek kawanci subuh. Sanggeus abrulan Asmita deukeut pok Tajudin tumanya rada nyentak. Saha si lain? Ha? Pokna bari geus sadia nyekel perah bedog. Anjeun saha jeung urang mana? Naon guna naon perluna make megat jalaneun bari oge? Cek Asmita malik tumanya. Bari ngajega adu hareupan jeung Tajudin. Ye. Sugan manusia goblok ieu mah. Ditanya anggur nanya deui. Naon maksudna ilaing ting alabring wae kiwari bari oge? Si laing naon perluna? Megat jalaneun rek ngarampok? Ye, bangkawa rahasianya. Ngarekeun rempog ka aing. Maju barudak.
Tajudin para wargi mere parentah ka barudak anak buahna. Ka batur-baturna kalawan teu hararese kabeh jelung-jeleng kala luar tinu buni terus ningker rombongan Asmita. Bari sakabeh batur Tajudin siga teu salalabar serut-seret ngalalugas bedogna masing-masing. Para mitra kaum dangu, harita Asmita tuluy nyarita. Irik nyeun gara-gara sieulah tieulah silaing teh ha. Lamun bener-bener silaing gede hate montong kamar gabe atuh. Heng nyaho hiji-hiji we urang silih adukeun murid. Ti dewek hiji ti lain hiji ke di mana bisa joprak salah saurang samut ku sejen. Asmita ngajak tarung saurang-saurang. Wah, montong lidengnya barudak lah hayo cacara ku sararea ceuk Tajudin. Teu sabar. Atuh baturna Tajudin meuni asa dihucuhkeun. Sabilulungan ngahareumatkeun bedog meuni ting kolebat ting hariu. Ngan orokaya batur-batur Asmita ge teu eleh rancingeus. Sakilat marsat bedog kalawan dipake nadah bedog ti pihak lawan. Bari ting corowok ngaluarkeun sora nu matak rentag kana hate. Harita gorowok batur Asmita rang. Bedog ti ditu ti dieu pada awor ting belentrang. Ting burinyai barijil kembang seuneu. Rosana nyarabetkeun bodong. Cileng belesur. Asmita harita teh baturna sajabat ting ngahareumatkeun bedog teh. Pereup kenca teu arantepan ting hariu ngagempur pihak lawan. Tapi baturna Tajudin sarua siga nu sajalan. Teu matak aneh lamun ting kedebut blug-bleg ti beubeut. Sedeng Tajudin jeung Asmita teu waka pipilueun tarung. Maneh nama akur ngarajeng ngajarga nyaraksian baturna ti masing-masing. Harita nu tarung campuh asa beuki rame ti dua bagian pada rancingeus, pada karsit silih kirimkeun gempuran silih sabat ku bedog. Tapi saurang ge can aya nu cacat ngan saukur ting kedebut ti beubeut. Nepi ka tungtung namah bareak tanaga, nyarabetkeun bedog geus teu puguh nu diincerna ka manawe betna. Samalah di antara baturna Tajudin jeung baturna ti Asmita aya nu ngajaloprak ngareneng kitu sotelein perlaya tapi duanana lungse. Tina kituna batur Tajudin jeung batur Asmita alabatan ti bodor lamun dina wayang teh mah teu beda ti si cipot matak pikaseurieun. Demi katelah nu saurang si Enon batur Tajudin, saurang si Jahim duanana kawas nu teu harideng. Keur ting kudupung ngadon silih reret pok si Enon nanya bari ngareret. Naon laing make ngudupung ki braya? Ye. Daek ngudupung sete lain kateungeul leus ye. Lain kunaon? Ih, uye lungse deuleu. Dipikir-pikir urang teh kawas hayam nya euy. Ngadon rek diadukeun. Jadi urang ripuh pihak tenaga, maneh leuleus urang letoy. Da jeung sanyana diburuan teu. Batur geus kieu rek tuluykeun gelutna. Da mah geus capek euy keun batur mah masing silih tigas ge beung ge. Urang mah ulah atuh lah. Ulah urang mah nambah bener naonan bari ge. Urang balik ayu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih Jahim. Meh bareng ting kuniang narangtung. Tapi teu kebat baralik anggur gukgek dariuk sisi sawah bari ting harega keneh. Sedang baturna masih kene tarung samalah ku ayeuna. Ti dua pihak kanana geus aya nu carilaka. Kalolobaan ti pihak Tajudin aya kana tujuhanana nu cilaka. Ngan henteu sababaraparna sedeng barudak ti pihak Asmita ukur tiluan. Puguh Tajudin ngarasa panas ningali batur-baturna ampir kabeh kadesek. Kadesek wawanen jeung kapinteran ku pihak lawan. Tina kituna celeng Tajudin luncat terus susumar ngajak tarung ka Asmita. Ayo sia urang nyekel sabuk milang tatu jeung dewek sia bangsat, pokna. Meuni kasar gilek harita Asmita anu keur nyaksian baturna tarung malik sarta seuri ngagagak. Ayo rek mang nebuskeun batur ilaing teh euy. Nu geus rarubuh teh tega silaing kena pati euy. Tega. Hanya kala itu waktuna kaburu beak kitu. Mitra sadaya. Waktosna kabujeng saeb.